Brad, ai pikok ai kene teh. Sebelah aku kan kos. Kumaha dia nih? Iya tinggal itu kosi mus loba tuh wis. Geuning loba mana ge kos wis. Ya cek aing montong ku pikok ba, aing oge anjir murudul beuh ku pikok mah. Terus kunaon atuh ah? Mending ge kurang aring. Orang aring. Oh, Orang mana sih eta orang aring, Brad? ini orang babakan Tarogong. Kagok ebah anjing. Please kos. Ya orang aring teh lain jelema sih teh. Najang awalna orang oge. Orang aring teh anjir jenis tumbuhan kos. Jenis tumbuhan. Ya wae anjing posing pertanyaan ampun teuing. Hah, bisa wae ieu ya. Cacak nangka. Aceng teh kadatangan ku Adi euy Brad di kota Brad. Ngan manehna teh hayang dikawinkeun Brad. Ka dieu teh Kusaha? ku Aceng Brad. Atuh kari kawinkeun we tuh nonesena. Eta Brad. Hayang kawin sirih Brad. Pan geus apal. Di urang teh ayeuna mah Brad. Seureut teh geus hampir punah Brad. Geus langka. Kumaha mun diganti ku eta Brad? Kudun salam geuning Brad. Anjing. Parah saroceng ya rempag anjing. Moal ebah. Ye. Maksudna anjir kawin sirih teh ceng henteu make daun ceng. Henteu make daun seureut henteu. Kan make jeung diganti ku daun salam sagala atuh. Sakalian ku daun kahitutan anjing. Parah saroceng. Ye, kawin sirih teh nyaeta kawin agama. Henteu boga buku nikah hungkul teu tercatat di negara. Ngerti teu? Terus make buku naon atuh Brad? Anjing beuki jauh ieu anjing. Parah saroceng. Make buku bon di warung maneh pan loba tah buku bon di warung. Maneh sok ngebon ngeunaan ka warung tah make eta buku eta we. Anjing ini ripuh teh ngobrol saroceng ieu. Hah bisa wae ieu. Can kudu ieu, can kudu buruk ieu. Terus aja naon di mana kos? Ulah kas-kas kos-kos haji ayeuna mah. Caprak anjir. Ya, ka Aljabar mah henteu umroh acan sih teh. Komo jadi haji kos. Henteu kos. Eta geus kas-kas kos-kos deui wae. Pak Haji Kosim gitu. Bet lain eta, Brad. Ye, ti mimiti poe ayeuna nya. Pan caritana mah kieu, Brad. Tadi teh Kosim dititah menarkeun kenteng heuh, loba lucur. Terus? Tah, pan tarajana teh eueuh. Tuluy we Kosim teh dipunggu Kusaha? ku Pak Haji Ahidin. Berarti kan Kosim naik haji, Lin. Sarua wae meureun atuh pahala namanya jeung ka Mekah. Caprak anjir. Oh pahala sih teh. Sia camplak. Nu aya mah nya guys nya camplak anjir. Sia dipunggu ku Pak Haji. Kuduna ge Pak Haji sih teh dipunggu ku maneh. Parah aya si Kosim ieu. Pak Haji anjir. Tincak kuluna ku maneh urang nya. Teu kos teu naik haji nu kitu mah. Marupa wae anjir si Kosim ampun teuing. Dadai kanan deh aing ngajahidin. Hah, aya wae ieu ya. Cubluk bituk. Brad, dipikir-pikir ku orang hirup di lemur Brad. Kieu jeung kieu we monoton Brad euy, kudu kumaha urang Brad euy. Ada kumaha atuh. Hirup di lembur mah kieu jeung kieu. Bisnis kana naon atuh. Kumaha Brad lamun transmigrasi itu euy lah. Terus migrasi ke mana itu? Ka Afrika. Nih, gitu elem-elem ieu. Mani deket teh anjir ke Afrika ieu. Ya, pan urang teh di dieu teh kabisa teh ngan saukur nyawah jeung ngebot. Terus ayeuna urang ka Afrika, nyaho teh Afrika di dinya. Afrika teh padang pasir anjir, padang pasir tandus, hese cai. Arek nyayan sawah kumaha di dinya sok lieur. Nya ari di dieu nya. Lain kajak nyawa urang mah Brad lain. Atuh nyawa kene mah enggeus di lemur aya di dieu nya kumaha sih? Terus rek naon urang ka Afrika? Malah kulit maung. Nying. Caprak ya aki-aki. Mulai ya.
Di dia ge urang teh moro bagong teh masih kedah dibantuan ku anjing. Lamun pas sogrog jeung bagong rarangkogan keneh ayeuna urang ka Afrika arek moro mau moal ebah ngadon modar situ teh. Ya tuh. Astagfirullahaladzim jangan lupa teh. Ya. Nya atuh ari teu apa teknik jeung pengalaman mah. Nyawa taruhana brad. Makana ieu tinggal di kolot. Urang mas pengalaman brad. Pengalaman naon anjir? Enggak kulit maung. Ay, jangan teh. Marane. Sok cing aing hayang nyaho teknikna jiga kumaha. Ya dengikeun brad. Dengikeun nya mun kolot ngomong. Pan di Afrika teh panas yeuh. Tah engke teh maung teh bakal istirahat tengah poe teh brad. Istirahatna teh dina hanapeun tangkal ka inu baradag. Harees brad. Tah di dinya keur maung hees saatna beraksi brad. Terus kumaha? Tah urang lempang duaan lalaunan brad ka si laut. Lain kula naon brad nyawa taruhanana brad. Isi harudang. Tah di dinya bagian buntutna tewak ku dinya buntutna. Nying. Nya cek aing ge nya geus ngagicelak deui wae ya aki-aki. Ngomong we rek marabkeun aing ka maung gitu. Kieu teh pan eta teh maung keur molor atuh. Terus ku urang dicabak buntutna nya. Beak aing diopi ku maung atuh sia teh. Nah ini dinya. Ya. Denge ke makana mun kot ngomong denge. Ulah mikiran hulu brad. Kapan aya urang? Ya. Dinya memikiran buntut we. Dipaku eta buntut teh kana tangkal anu badag tadi lalaunan ban isi udang. Kurang hareupna tarangna disebit ku silet saeutik. Sakieu meureun, uputnya aya liangan we. Engke dibayahkeun ku duaan. Waya. Abareng tah mau awakna. Engke kulitna ngalumuk. Kulitna teh tah ieu teh brad. Ilmu ti nenek moyang turun temurun brad. Disebutnya ramah lingkungan. Bejaan teh cenah. Arani ku pote. Ramah lingkungan kumaha sih teh? Ya, mau anu tadi lompat, teh ka mana lompat nama? Tah, engke teh 2 bulan kemudian teh brad bakal kulitan deui. Makana moal kakurangan brad kulit mah. Nah, ini arani bejaan teh. Caprak anjing. Ya. Aing tadi barang ngomong. Lamun arek ngarujak bangkuang sih teh. Montok ngarujak gadung goblok. Tah guys nya bisi aya nu can apal weureu gadung tah jiga kieu nya bebeungeutana tah jiga kieu tah perhatikeun ya. Jiga kieu. Nya cek aing mah nu kudu disebit mah ieu nya guys nya. Usaha aing kana naon deui nya mah euy. Harga kulit sapi ayeuna anjir keur murah. Harga kulit sapi heueuh. Aing bisa bangkar anjir harga jiga kieu mah. Kana naon usaha pindahnya mah. Ya brad cuk urang mending keneh pindah. Ulah kana kulit sapi cuk urang. Kana naon eta? Mending kana kulit buaya brad. Anjir. Itu kira-kira anjir na kulit buaya cenah ieu. Ya, lamun misalkeun urang pindah kana kulit buaya, modal kulit sapi moal nepi kana kulit buaya mah pan mahal buaya mah. Atuh anger meureunna nomok-nomok keneh anjir. Ore di dinya. Ya brad. Mahal so teh lamun meuli. Apa imah ngalah sorangan sia teh? Nying alah sorangan cenah. Boa ebah. Pan ngalah bayawak ge anjir. Aing teh sieun. Komo ngalah buaya meureun. Ngadon modar mah. Ini mah. Ya, dengekeun kolot. Nya heueuh atuh lamun teu apal pengalaman jeung teknik mah bad. Hai, dinya teh kumaha sih? Ya, urang mah brad geus pengalaman, geus loba ngahakan uyah brad. Tenang ulah sieun, tuturkeun urang lah pokona meureunnya mah. Bakal sieun pisan nya mah. Arane. Sok kumaha cing ala buaya anjir. Ya, brad. Biasana brad, buaya mah lamun tengah poe teh sok ka darat brad. Oh, terus? Tah cara lengap brad buaya mah. Tidinya brad saatna beraksi urang brad. Terus? Sampeurkeun ku urang. Kuduaan ngeteyep brad. Buaya nu keur calangap.
Siapa rek marabkeun aing meureun. Nah marabun apaan hees? Calangapna buaya mah Brad bari hees teh. Ulah asa-asa Brad keur calangap. Yo tinggali suruh aing. Terus Karena naon? karena sungut atuh teh keur calangap teh. Abuskeun ka jero leugeun Heeh. sakieu. Kajerokeun. Terus Nepi kana buntut mah sing menang. Sing cero sakitu. Ulah asa-asa Brad. Dipedo sakalikeun. Ieu cekelan tah. Sungut tah. Plus dijamin tah. Imet kabeh kulitna tah. Ngagunu kabeh danap. Daging teh ka mana, Brad? Di bijaan teh. nya ada anjing kaos kaki buaya teh teh. Parah anjir. Ya, ramah lingkungan sebutan gitu, Brad. Ramah lingkungan cenah. Heuh, ramah lingkungan, Brad. Ya, ieu teh buaya teh engke teh nya anu geus coplok kulitna eta ta awakna teh engke teh bakalan bijil deui kulit 2 bulan ka hareup mah. Jadi urang mah moal kakurangan, Brad, ku kulit buaya mah. Banget sia hurung anjir. Parah aja ya aki-aki ieu. Ya. Si teh resep-resep teuing anjir ngarujak gadung teh si teh. Masih keneh ieu buru gadung aki-aki anjir. Parah anjir.